Hamil menit teu beurang teu peuting nguluwut banget Kang kita lieur ke akhir bulan kieu bayareun loba. geus segera sok eta tawarkeun tanah nu akang geura meunang persenan kami ya. Serius eta teh Kang? Serius apan tiba itu ge geus dibejaan wae tah pangna nawarkeun. Tah, serius mah serek nelpon ye kasih engko ye. Sok asal bener we hargana sakitu ti akang. Oh, siap. Oke nya urang telepon heula ye. Halo, assalamualaikum. Kok? Waalaikumsalam. Kumaha Mil? Aduh, punten ngaganggu kok ye. Kieu kok eta tanah anu si Kang Ridwan jadi cenah rek dijual. Nya sok. Heeh. Sakitu. Nya sakitu harga nama. Tah, mun sakitu saya di duitan. Jeung tukang-tukangna. Nya tiharep nepi ka tukang kok. Nya Kang, Nya nepi ka tukang kan? Nya. Ah, benar, tiharep ka tukang. Sok. Heeh, iraha engko rek kaduitanana. Siap. Isuk jam 8 saya ka ditu merapat. Bener ya, jam 8. Ningali posisi jeung tempatnya Milnya. Siap lah. Oke, siap. Siap kok. Oh, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Kang, isukan jam 8 dek di duitan si engko. Kala Mil euy. Tah. Dipikir-pikir mending rek di imahan juga nama Ayo masuk anggar. budak mau hiji deui can boga imah deh. Sok plan gitu. Anggar Kang jadinya mah. Ya Mil, lamun jadi jelema kudu konsisten, kudu boga prinsip. Lamun erek jadi jelema plin-plan ulah sok robah-robah. Lamun tiba heula plin-plan dulu jadi jelema plin-plan ulah sok robah-robah. Oke. Menjadi jelema plin-plan mah ulah sok robah-robah. Tanam jelema plin-plan teh anu sok robah-robah. Salieur